Bismillahirrahmanirrahim. Bagian kasalapan tina sifat anu wajib di Allah nyaeta sifat ilmu, hartosna uninga Allah. Nadhamanana salapan ilmu uninga Allah kana anu wajib ayana, kana anu wenang ayana, sareng anu mustahil ayana. Ari dalil anu nudukeun kana ilmu Allah Ta'ala. Lamun Allah Ta'ala teu uninga tangtu moal boga karep. Lamun Allah teu boga karep moal aya sakabeh alam. Dalil aklina nyaeta annahu law kana jahilan lam yakun muridan wa huwa muhalun. Hartosna lamun Allah Ta'ala bodoh tangtu Allah henteu kersa, sedeng eta teh mustahil. Dalil naklina nyaeta Bismillahirrahmanirrahim wa huwa bikulli syai'in alim. Surah Al-Baqarah ayat 28. Hartosna sareng ari Allah kana sadaya perkara eta anu uninga.